Iya teh. Lembur teh karesel gini euy. Eueuh jama kamarananya. Kayak heula cang tenjo eta. Cih eta teh sigana teh. Si Beo ningjeng ka bogo si kaslanya si Riris. Bari ketemuanna di imah kosong kieu aing mah. Ah, imah palalaur euy di nu kieu mah. Mending kudu tuluy wae lapor ka RT euy balik deui ka ditu. Ya aing ke ulin penting teh kumaha jadi moal ke pasar malam teh. Hayu atuh ane ka pasar malam apa ka mana? Pan ke pasar malam ka ditu tuh, sugan buka kene. Ya atuh hayu tapi mah ka panggilan ke di posisi kasrai. Moal meureun ah asal belah bejaan we. Assalamualaikum. Yang? Punten. Ih, nah iya. Si sayang aing ka mana geronta tadi. Pirakuan CGS keneh mah. Satu mungkin geus panas poe. Assalamualaikum. Ih, kamar nanti tanya. Mah. Ka mana ya Bang Gojek? Panas poe kieu. Ka sawah aing mah ya, usul ek macul. Aya naon tuh magruan segala aing mah. Si Riris ka mana nya mah? Kurang di geruan itu tadi nembalan aya nu pomong Gojek. Cih. Antar ya tes. Sadana teh ini tina motor ai sugan majeng maneh. Atuh jeung saha da tadi siga teh ini ka ditu tina motor. Ah, na motor mang. Cik, pan urang mah teu boga motor ieu eueuh digadekeun. Anjing saha indit nya tanya? Motor teh ini teh lain ngan nya motor naon? Teh angan we geura, sugana tuh kepanggih. Urang penerus we ka sawah. Oh, atuh mang nuhun lah. Oh, Jung, aya ka sawah teh yo. Heeh. RT. Hah? Yo. Duh, naon tuh doa anjing aing keur libur-libur keur ngeunah teh euy, teh sare sudah aing coplok deui teh yeuh. Yo Pak RT. Ieu mah laporan teh serius ya tong dibawa heureuy. Yo si Beo jeung si Riris nya nu imah can jadi di ditu imah kosong. Si Beo jeung si Ririsnya. Heuh apa? Mah itu Tah didinya duduaan sedang bercumburia. Maknya yo sebagai pejabat desa kieu mal digerebek, hayu gawat atuh. di rumah kosong. Naon? Tadi duh eta mah asa maksiat do. Duh aing kumaha ieu? Hah, kalah kayu masih gak tunduh kieu. Hayu jangan gerebek Pak RT gawat. Hayu Pak RT tong Kira-kira tuh yeuh. tong dililakeun teuing gawat. Ieu mah masalah besar. Kali kitu. Mana? Tadi yeuh. Ayolah balik we si nyawan manten si kasrai kayak jadi ribet gara masalahna. Hayu Den, tapi aman kitu balikna tadi urang maju ka DGH teh manidak digusin papanggi jeung nu kenal. Aman lah sugan tuh. Hayu atuh gua ek balik mau lo loba obrol bisi aya nu kenal ke tadi jalan yang si kapanggi bus ka saya ayo. Panas manten ieu teh. Cih, aneh teh si Riris jeung si Brandy. Pasti arti eta. Ah, bener si Brandy cek aing. Ah, selingkuh nu teh jeung babaturan ka bogohna. Tidak menghargai pisan eta mah kana persahabatan. Ah, tolol si Brandy teh. Nah kemana nya? Awe teh inditna. Jeung saha dia atuh motor segala. Kalau overthinking kayak kieu mah. Balik deh gitu. Tungguan di mana? Rumput di mana kan? Tadi itu urus Pak RT tuh. Katempoeun. Yuk. Tadi di tenjo-tenjo. Jadi di nyamreun Pak RT. Aya eueuh. Mana eueuh? Tadi mah didinya Pak RT asli aing mah. Sama anjing aing capek kan ieu. Duh. Asli aing Pak RT tadi mah aya didinya. Tuh di mana? Di pojok eueuh, di tengah eueuh. Hah, Di luhureun. wah, nya. Aing mah aing capek-capek ka dieu. Atuh Pak RT tuh aing. Tadi mah asli aing mah teh wadul ieu. Ngan wadul mah ieu keureuh ceuri aing ngan ulah duanana. Aing keur libur teh keur nyantai mah. Atuh ampun ya Pak RT. Iya.
panas pisan itu Beo. Mau kan lu? Bang hujan ke puting. Dan Puting arena. panas sih tehnya yang guru. Ah, lu. Pemandangan macam apa ini? Jih lai, iya mah tuh nanaon imangan sekedar orangnya si Beo berteman hungkul eueuh nanaon nah habat kitu. Heula itu tenang heula lain urang mangan saukur ngajak leumpang ngungkul. Wah, tenang sate Brandy. Gitu heuh anjing kalakuan Sariate tukangan teh. Cukup tahu aing malah. Atuh ilai eta teh seperti anu kumaneh dipikirkan urang mah jeung si Beo mah hubungan nanaon bener nagen. Ieu mah urangnya si Beo mangan ulin hungkul atuh da manehna eueuh wae ka imah. Halah nyocot geus lah. Putus. Anjir lai orang gitu lai. Ku menangis membayangkan betapa apa kejamnya dirimu atas diriku kau duakan jiwa. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong.